Nya satali rezeki hawa Wah, tengareuna awak peuran bibi mah. Biasa-biasa kieu hawa mah. Keur cager bi oge atuh sing gering. Kunaon atuh? Oh, jigana pada persib keur di puncak ieu mah. Anjing. Bibi aing bobotoh ieu anjir. Ya, jokna aja nu pikeun ka dieu. Anjir, bibi bobotoh? Nya atuh tuh dasar oge geus biru tuh. Pokona sagala baliru Persib nu aing aya teh. Anjing, redang aja. Mun eleh. Kop yang sia lah mun eleh mah. Please bi. Begitu konsepna atuh ai bobotoh mah. Ye, lamun rek eleh arek meunang. Anger nu aing. Anger bi nu aing ya guys. Bi aing bin kainya. Hah, ya wae ya anjir ya. Umul. Lain ai didinya boga inguan naon wae di imah ceng. Suka lagi ngingu, Brad, aceng mah. Ayam, domba, malah kelenci ge ngingu, Brad. Dan kaparaban dia tak. Ya kaparaban atuh, Brad. Tibang bangsa hayam, bangsa kelenci, bangsa domba mah. Oh. Ngan sarupa deui, Brad. Anu hayang ngingu teh euy. Naon? Hayang ngingu soang, Brad. Nya kari ngingu ya tuh da loba di pasar ge atuh soang. Ari soang nama loba, Brad. Ngan eta gampangan kacida panyakitna cenah ge, Brad. Gampangnya nu kitu. Cenah mah nu kitu mah hese kana paeh anjir, soang mah bandel. Justru gampang kacida si ustad tah nu ngabejakeun, Brad. Cenah ge ceng ulah sok ngingu soang, di bebek-bebek ge paeh. Di bebek paeh. Kela. Ini ada anu salah ya kasih ustad anjir percaya we ya maksudna di bebek maksudna lain di geroan bebek terus soang pae maksudna si ustad mah di bebek di soek di wejet-wejetnya heueuh atuh soang pae tong boro-boro soang atuh kelinci oge pae meureun di bebek mah anjir di deet teh ieu pola pikir saroceng teu nanaon saroceng henteu meuli we soang asal tong di bebek we di geroan bebek teu nanaon meureun Brad. Oyaknya nongkrong. aing sae deui teungeunah aing perasaan ieu kadang deui ngomong agar silaturahmi tidak terputus pinjam 100 geus palan wae di dinya mah. nya cek aing ge sia mah Cik atuh Brad sugan boga duit tiis, Brad. 100 we, Brad. geus lila aing teu neuneun duit dina kulkas kosim teu gablek duit kosim keur hese duit seteu ai maneh aing ti mana Atuh Brad sing karunya ka kosim geus lila tah hutang ka warung era aing mah sia si Tepan anu nganyuk lagi ka warung nah jadi aing nu kudu lieur ai maneh atuh CS atuh Brad dulungan tuh ala kalapa jig ayeuna harga kalapa keur alus kebenaran Brad bahaya nih kosim nu naikna tah heeh jig anger aing sih ampun teuing jig ala jig nu kolot omat ngalana anjir nu keur alus nu kolot dawagan mah murah diomongeun di dinya mah atuh Brad kayak kosim dicarekan ku kolot di dinya atuh sakalian butuh duit saeutik mah ulah ngahesekeun kolot geura make jeung jual kalapa nu kolot kayak kosim mah dicarekanana naon sih teh kalapa kolot kosim kalapa kolot lain dawagan lain kalapa ngora eta tanggal kalapa lain nu kolot aing lain nu aing lain kalapa nu kolot lain ngomong atuh kita tadi anjing sia nu teu koneknya ya wae aing si kosim ieu ampun teuing bisa wae ieu ya anjir buku kasbon padahal mah geus 2025 ieu teh Brad
kayak gitu. Perubahan pisan perusahaan teh Perusahaan kumaha teh, perubahan kumaha teh. pada mah tong diayakeun lah eta uang kaget teh. Har. Parah aja saremo mah. Mo ya lamun perusahaan maneh mere uang kaget ka karyawana maneh kudu atuh. Parah aja saremo mah. Nah, atoh didinya apa teh artina uang kaget teh naon? Eta cing ai maksud maneh kumaha eta uang kaget? Iya, uang kaget teh nya. Pan di perusahaan urang mah gajian teh tanggal 1. Tah tanggal 2 tanggal 3 teh geus beak deui, Brad. Arek teu kaget kumaha urang coba. Anjing. Nya aing naon uang kaget teh. Sia eta mah anjir. Pola hirup eta nu salah. Geus seho gaji anjir rasa ukur 700.000 atuh sia teh. Heeh, bener. Ulah padahal mah lamun ngadengikeun ieu bosna anjir, bos perusahaan ieu. Tong diayakeun uang kaget teh. Bisa jantungan ya karyawan ya. Hah, bisa wae ya anjir manuk cumenol ya. Bibi mama nih hariwang budak nuturkeun wae bikang. Nya wajar atuh bi. Ya, pan siuda teh ayeuna teh geus bujang. Geus masana puber. Ya. Terus ayeuna nu nutur bikang, geus ilaharna di mana-mana ge kitu. Tapi jelema eta nu dituturkeun. Jalma atuh, Ngomong gitu. Ya guys ya. Ya, anu teu wajar mah lamun siuda ayeuna nu nutur bikang tapi bikangna eme. Tah eta kakarek. Teu wajar. Wajar kumaha? Siuda arek disebut normal lamun nu nutur eme bikang. Teu normal berarti. Ieu nu teu normal malah nuturkeun embe jalu, Pira ku jalu jeung jalu deui eta disebutna LGBT nyaho teu. Tidak. Ini tapi masalahnya lain didinya. Ya, masalahnya. Masalahnya apa rek disebut wajar? Asal apakah rek disebut normal? Lamun siuda ngareuneuhan eme eta masalahna. Ya guys ya. Eta masalahna. Ha bisa wae ieu ya anjir tarumpah wiro sableng ya. Brad, lain, wayah kieu lamun nyuh mie jigana nikmatna luar biasa, Brad. Rada hade eta ide euy. Yo, Seger aja. Make cengek geuningan. Anjir. ayo mie euy. Aki-aki teh kau pengen urang cicing hayangan nitah bae daan. Bae atuh bi, hayang mie ayam bawang bi euy. Heuh atuh aki-aki mah. Ini yang minum euy. Urang? Heeh. Biasa we orang mah favorit bi. Favorit. Kari teh ning, mie kari ning. Nya. Kayak kari naon itu kudu puguh. Si bibi biseureun teh. Kari naon? Eta sugan di bibi ayana kari naon? Kari ayam, kari sapi. Naon ge aya di bibi mah? Oh iya. Ujung tuh. Nya geus itu. Bebas aku mah bibi we, heuh. Lu penting mah ulah kari jut we. Bi, Nyebut kari jut kana panon urang maneh. Kana beungeut urang panon eta sia. saha anjir urang mah kasih bibi ka itu bi mah. Ari biasa eta ngelet ka urang ke head sia. Henteu sing demi alek lagi henteu. Jaga bos ya kari jut. Bari lagi pan didinya mah henteu teh kari jut ya guys ya. Henteu teh kari jut atuh dinya mah segitu limit kitu eta banget teh guys.